mustika eta mata lawang sorga. Untung jelema nu masih keneh boga emak bantak inget ke abah ya abah kedatangan santri sia ieu cak abah kan sia abah geus kebalamat teh ka dieu ieu kula ditinggalkeun ku abah aduh emak tinggal hiji-hiji na muriang ditah eta mustika cak abah urusan geus sia ulah ditinggalkeun geus eta mustika mun aya nyaho mustika eta hiji jelema biasa bae ibadahna mah sarua jeung tadi tetapi barang maut Masya Allah eta mah aya cahaya tidak tilu poe teh cahaya kaluhur kaget kabeh ketujuhna aya di cahaya ke kadang malam jubah aya di cahaya akhirna kaget ikut cahaya datang ka muncar kieu ye akhirna ayalah nu nawajuhan begitu ditawajuhan sarua Masya Allah keur aya di tempat anu indah ditanya tentang ibadah amal naon amal teu daekeun ngabejakeun tapi ternyata akhirna ngabejakeun cek cenah kula ngurusan abah kula mah ngurusan indung hungkul kitu kumaha indung kula muriang kula diurusan emak kula wayah mandian di pandian wayah dahar di huapan wayah salin di salinan paling kula minta izin mak kula dek salat heula nya tuh tas salat teh kaburu sunah acan ngurusan emak deui kadang-kadang kula mah dieu bae di hareupeun emak besi hayang nginum teh besi hayang dahar teh besi hayang salin teh besi segala rupa kula ngurusan emak 7 tahun geus we kula ngurusan mah lillahi ta'ala ngurusan teh teu hayang nanaon ngan ngurusan mah lillahi ta'ala geus sakitu Masya Allah emak maot akhirna menang 2 tahun kula maot ieu ganjaran ngurusan emak ternyata kula geus aya di sorga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Al-ayat. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu maha suci. Parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Sholawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rawuh para tabi'in atbat tabi'in.
al-mukarramun, para alimil ulama, para asatid, para tokoh masyarakat, bil khusus kekersana Abah Haji Wahab nu pangkolotna di dieu, Abah Haji Lukman kolot sarua, Abah Haji Tabrani kolot teh sarua, Abah Haji Muhammad di Teluk Naga tua eta ge sami aya nu pangkolotna ge tapi gayana gaya ABG geus teu asing deui di planet Soleah. Para kiai, para qori, para ustad, para santri, mudah-mudahan diparanjangkeun umurna, diberi kekuatan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala, jang ngaluhurkeun agama Allah Subhanahu wa taala. Aparatur pemerintahanana, sipilna, militerna, nu dina kasempetan dia hadir, nu sami kusim kuring dimulyakeun, mudah-mudahan dibere jalalujur, dibere araradil, dibere karunya ka rakyatna, sehingga rakyat merasa memiliki kepada aparat sanajan terasa memiliki ka rakyat, asal urang be asa memiliki kanyana sanajan nyana teu memiliki ka rakyatna. Salah tantu tai ngomongnya. Nu kusim kuring di hormat pisan keluarga duka Bapak Haji Sufari sekeluarga, oge di dieu aya Kiai Haji Khairuddin kakangna almarhumah, kumna keluarga nu halatir di dieu nu kusim kuring dimulyakeun, anu mudah-mudahan aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalayan inayah ti Gusti Allah, alhamdulillah dina wengi ieu sim kuring tiasa kempal di bumi almarhumah dengan sejak ngabesuk ka anjeunna dorong doa khusus ka almarhumah, umumna ka para arwah-arwah anu tadi ditulis, terutama pisan ka ila ruhi Haji Supendi AF. Al-Fatihah. Panjenengan kiai geus di ila ruhian nyana hirup kos duges pae. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, malam ieu urang diundang ku almarhumah kadarieu cenah ieu bahwa sim kuring teh geus aya di alam barzakh. Maneh ge sarua aranjeun sarua hidup ge barakal pisan. Kula geus ngarasakeun di alam barzakh koreng ngeunaheun nikmat ceuk jana. Nu biasa salat ku ari teu kudu, nu biasa puasa henteu, nu biasa tahajud henteu kudu, nu biasa duha teu kudu.
nu biasa segala rupa dipigawet teh kudu horeng ngeunaheun di alam barzakh teh ngeunaheun nikmat masyaallah ngeunaheun Mang Haji di alam barzakh teh horeng daek teu boga keyakinan jelema ieu nya sakitu dingeunah-ngeunah ge ditawaran embung keneh bae kuari lamun Mang Haji embung paeh ti heula geus kami paraeh kabeh Mang Haji hirup sorangan eueuh sasah di dunia sorangan bae daek si budak naon kahayangna tuh paeh embung hirup bae terus embung hai maksudnya yang kumaha sih ya Allah ya Rabb meureun nu mantak ragu-ragu teh Haji Pendi titah paeh ti heula embung jameureun boga keyakinan dirina bahwa engke geus paeh teh di jero kubur disiksa boga keyakinan kitu teh jalamun waliullah manu boga keyakinan bakal dibere kanikmatan sorga kanikmatan kubur atumun teu mah aya malakal maut ieu kuari maut bakal pindah ka alam barzakh iya tuh siap waliullah mun ditawaran maut siap sebab gambaranana nikmat di jero kubur nah kuari nanya deui ka Mang Haji siap gideg keneh berarti nyana boga keyakinan aing mun paeh digenjreng tah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah tadi ayatna dibacakeun wajaat sakratul mauti bil haq datang sakaratul maut nu mantak disebut sakrat teh hartina weureu mabok eta teh ku nyeri-nyerina datang ka paeh sakarat teh mabok sagagah-gagahna jelema jawara misalna datang malakal maut moal bisa leumpang moal sahebatna paharto paeh henen Ibu Tin sugih modar teu daya teu upaya kok masih ieu batu cak malakal maut geus ieu mah eun anaonan di ome ku malakal maut kieu-kieu ya karim tapi lu jelas bil haqqi jelas tapi kadituna zalika ma kunta minhu tahid paeh nu sakitu hakna nu sakitu jelasna geus teu kudu dicaritakeun sebab urang kuari ge keur ngahadiran 40na berarti jelas maot bapak urang geus ti heula bapak kolot urang geus eueuh bahkan incu urang leuwih ngeheulaan ti urang berarti bener ieu maot teh tapi zalika ma kunta minhu tahid jelema arembung kana paeh lari tina paeh teu hayang tina paeh tah cik Imam Ghazali nu mantak urang embung paeh urang boga iman boga keyakinan bahwa saenggeusna paeh teh urang bakal menang siksaan nu embung paeh maka beh ge kitu nu hayang paeh mah moal kos ditutuh di mana ditereup jelema hayang paeh nginum baygon boga keyakinan tamah bahwa engke aing di jero kuburna bakal menang kanikmatan kubur gegeran nya nginum baygon alhamdulillah lak paeh aing cenah ieu paeh aing ieu paeh nya geus kesangan ira deuk paeh teu paeh malah mah cager nyana nu mantak nginum baygon lantaran boga panyakitna bengek boga penyakit batuk bae teh naon ngaranna TBC
lantaran ka dokter deui ka dokter geus beak sagala lah cek dina aing mah geus bae bae nginum baygon geus beres aing lah geus kieu barang batuk teh kalaluar tah panyakitna kuari hirup keneh ngan mantak geus aya anu boga panyakit TBC baygon ipraknya nginum beneran arti dan can datang ka waktu pae waktu teu bae. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Salila ieu urang ngamumule awak. Udang di pandian, di sabunan. Macem-macem nyabun lagi Haji Pendi mah B29 dikieu-kieukeun. Ceklah meureun topo meureun tawa. Wah, rapi. Pokona diurusan lawak teh. Nginumna teu sambarangan, daharna kitu keneh, diurus ieu awak teh. Ketika urang muriang, malakal maut datang, geus lain awak urusanana. Lain awak. Dibere gambaran-gambaran. Masya Allah henteu saha awak geus poho awak urang ayeuna inget ka awak teh make baju naon ya isuk dahar di mana ya isuk nginum naon ya isuk dan lain sebagainya ieu mah nu boga duit bangsa nu kieu mah teu boga pikiran kitu nu boga duit papan direncanakeun tadi dahar di Jakarta isuk di Bogor lah isuk deui Bandung lah isuk deui mah di ditulah di Nagreg isuk deui mah Tasik nah eta ukuran jelema anu hidup menengah kos kitu lamun luluhur mah isuk-isuk di Jakarta nah sore ke Singapura nah isuk deui ka ditu ka Perancis nah terus ke Jerman ngebeledak kapalna abatur fokus dari itu hirup teh ya pejabat karitu pengusaha karitu iwalti santri nu teu boga pikiran kitu ih kumaha manggihna bae santri mah tilok aya rencana-rencana masak ge tilok aya rencana jam sabaraha henteu batur ngaji nyana masak santri mah kos kitu beres dahar aya deui nu moal timbal dahar deui bloon santri mah nya teu boga pikiran naon beres tas dahar aya nu moal timbal dahar deui nyana keur kieu bae anu moal leupeut di dahar deui santri mah masyaallah tah eta ahli sorga mah meureun karitu nya teh siapa hasud ka santri santri mah neuleuh restoran anu rumbe-rumbe anu lampuna hurung herang teh kitu malek lain teu boga duit santri mah panglobana duit tapi malek oh ieu mah ahli neraka cek teh nebe so jasa santri mah so santri mah kos kitu teu daekeun tapi lamun ka warteg nah ieu tah ieu mah keur carita kuari di urusan awak ketika sakarat Masya Allah geus lain awak roh nu main roh keluar panon urang nuturkeun roh dibere awalna gambaran sorga jeung neraka katuhu neuleuh sorga kakenca neuleuh neraka Gusti Allah bakal urang jaat sakratul maut bil haqi pasti ketika orang ningali ka dieu ka katuhu senyum seuri aya nu ngagak-gak seurina teu deui lirikan ka kenca mangkerut neuleus neraka ya Allah ya Rabbi seperti etalah gambaran maut begitu orang ningali ka katuhu pas dicabut set senyum bahkan kesangan bahkan cai mata
izin cai mataan ningali sorga nu manehanana hirup sakedeung ibadah teu sabaraha tapi gambaranana bakal diasupkeun ka sorga izin entek cai mataan kesangan tapi lamun ningali ka kenca neraka gambaranana aduh hese nyaritakeunana mengkerut boro-boro kesangan geus pokona matana ge bangun molotot pikaseun ialah alamatus syaqawah mun di dieu alamatus sa'adah taha kuari mah nu deuk dicaritakeun teh roh kaluar ulah mikiran awak mah bakal diurusan kuno harirup roh urang bakalna dibawa ka mana awak urang mangke ge diarurusan mulai innalillahi wa inna ilaihi rajiun beres dicekel geus eueuh coba cekel ieu na geus eueuh coba ieu na geus eueuh coba ya geus eueuh geus diruru bawalah ka imah pakaian anu nempel dibuka nu kamari ieu make jas kamari ieu make lepis kamari ieu make wol kamari ieu berbagai pakaian mulai dikumpul-kumpulkeun dihiji-hijikeun sapatu anu kamari sok dipake teh dihijikeun sagala rupa nu di awak geus dicopotan pandian beres di pandian langsung diboehan di kafanan beres di kafanan langsung sholat asupkeun ka keranda atau langsung digotong dibawa ke tempat anu anyar nu tadina urang embung tapi bakal kubur langsung awak masa datang kadinya beres kuari sapatu jeung sendalna dihiji-hijikeun baju-bajuna kabeh dihijikeun dibuntel sagala rupa dihiji-hijikeun anu kamari kawauh teh milu nguburkeun nyana ceurik biasa komo keluarga mah bahkan teman deketna mah sangkilang jauh ge berani nyana ninggalkeun pagaweanana untuk bela sungkawa datang di kuburan teh loba di imah loba jelema beres nguburkeun babaturan baralik teman-teman baralik kabeh tatangga baralik nyana di jero kuburan urang di jero kuburan nu maot tadi geus beres kabeh tinggal dicaritakeun bae bi anu maot ki anu maot mang anu maot sekedar cerita aduh bagus amat eta maot dihajah mamah mah bagus amat kiai anu maot si anu mah paeh tek aing nyaksian bangona kitu amat si itu mah aing mah da sieun cerita kabeh tentang kematian manusia urang meninggalkeun dunia di tengah-tengah kehidupan manusia selesai hirup urang geus jawara selesai ngajawarana kiai selesai ngiaina pedagang selesai dagangna petani selesai tanina pejabat selesai jabatanana enggeussan ketika maut apakah carerik alam teu ceurik ekonomi tetep bae maju politik tetep bae maju segala rupa urang paeh kayak biasa bae masalah teu aya naon horenganan urang teh ngamimitian hirup nu asli mah di jero kubur kuari mah biasa bae biasa masalah engke ngamimitian hirup setelah urang paeh aslina urang ngamimitian hirup ketika urang geus di alam barzah aya nu ceurik alam moal aya gunung cerik henteu tangkal kayu cerik henteu langit cerik henteu bumi cerik moal hiji bae anu cerik alam ketika maut waliullah ketika maut alim mautul alim mautul alam
ketika seorang wali Allah maut komo rasul mah komo nabi mah kabeh merenung saha gantina di dunia, saha gantina di bumi. Ketika bupati maut bumi ngejebian, ketika gubernur pae langit geus kieu bae, ketika Haji Pendi modar cak batu ini giliran gua. Wana sedihan, wana sedihan, sahiji acat. Hanya ahli Allah nu dipake kesedih ku alam. Milu cerik, bumi cerik, langit cerik, rimbasakeun kabeh. Saha ieu nu bakal neruskeun di luhur bumi? Nyana terus bae ngemonitor lempang ka mana, ngalengkah ka mana, bumi nyaho ka ahli Allah. Selain eta nu dicerik-cerikan, masya Allah kabeh. Tah selesai dikubur tahlilan terus tujuhna terus batang puluh ke ngeratus selesai geus kabeh lah bae. Potona riwayat hirupna ditenden lah dina agenda geus agenda masa hidup didelean ku anak, didelean ku salaki, didelean ku handetolana, ku tatangga jeung ku keluarga, tutup deui sakitu. Hirup urang teh kan sakitu. Tah kuari mah ieu sapatu-sapatuna ieu urang sedekahkeun sugan aya nu mileuleungkeun supaya jadi ganjaran. Baju-bajuna urang sedekahkeun supaya jadi ganjaran. Selesai geus kabeh. Nah nu tatadina ieu harta teh nu manehanana geus ka kuburan kuari jadi ahli waris, hak ahli waris nyana geus urusan geus sakitu tah. Nu jadi pertanyaan teh dunia mah selesai diurus beres segala rupa, nu cerik, nu mileleheung, nu sediheun, tinggal urang ngamimitian hirup di alam barzah. Bakal ditanya sabaraha taun maneh hirup di dunia, maneh teh dibere umur pake naon umur, maneh dibere dunia digunakeun naon eta dunia titipan aing, maneh boga ilmu dipake naon ilmu teh titipan aing cak Allah teh. Pernah nyinaon maneh di dunia, pernah melakukan naon maneh di dunia anu bakal jang bawaeun ka akhirat. Renungkeun ku urang ngamimitian hirup aslina urang teh ke di alam barzah. Kuari mah hirup lalaga semu hirup nu mantak aslina hirup mah ketika urang boga ilmu kemudian urang ibadah ka Gusti Allah geus nikmat ngarasakeun ibadah eta geus asli hirup. Lamun can ngarasakeun geunahna ibadah eta mah kamangmang ngaranna ririwa. Tah ieu bangsa ririwa ya. Ieu ririwa ririwa kreditan ya. Tuh sebuah renungan bahwa seperti etalah tamat geus hirup di tengah-tengah kehidupan manusia, urang ninggalkeun alam asup ka kuburan selesai urang ngamimitian hirup tadi dinya masya Allah kan. Tetapi horenganan aya lawang-lawangna, jang menuju neraka aya lawangna, jang menuju surga aya lawangna. Kangjeng Nabi nyaritakeun jang menuju surga nu boga indung bapa, tah indung bapa teh lawang surga. Teu kudu hese-hese lamun urang hayang ka surga kemudian boga keneh indung bapa, eta adalah lawang surga. Deketan ku urang indung, khidmat ku urang indung. Deketan ku urang bapa, ladenan bapa. Paeh urang geus eta teh boga lawang surga. Nikmat. Pamajikan lawang sorgana salaki,
asal pamajikan diridoanku salaki geus moal ka mamana sorga sakitu lawangna. Ih nu mantak ieu Hajah Umamah Makiyah cek urang mah Hajah Umamah Makiyah mah ahli sorga. Gila geus pokona mah geus teu kudu diaminan ge sorga sebab salakina ridho. Ya Allah nya nama keur hirupna geus nawaran kawin atuh ka Haji Supari walah di sorga aya ridho nya nama Masya Allah karim geus kula jaho teleponanana waduh mani indah waktu di Mekah kan kula babarengan jeung Haji Supari ieu kula nu mantak haju datang ka dieu jeung keluarga gara-gara namanya mawaan baso bae di ditu di Mekahna ke segede-gede mau baso segede-gede mau baso asana Haji Supari wali meureun ye kita maksudna kieu pan di ditu baso meureun nyana ka Jakarta ngalengkah meureun meuli baso ke deung baso Haji Supari isi bilang baso di mana ieu gorengan di sisi jalan aya tukang baso tapi ieu hebat nyana mawaan baso bae ya Allah ya Rabbi tah begitu sababara poe deui ka Bali eta aya telepon doana cenah istri teu damang. Oh Masya Allah beladina masuk ICU ya Allah ya Rabb rada rain deui rarasaan teu ngabejaan bae ka Haji Supari asana kula teh sok aya kos kitu tah asana ieu ka dieu asana sok aya kos kitu mendak aya tadi kula mah dek ka mana ka Haji dek ngalayan ka sa ka Haji anu salah nu mulia nyana geus kieu bae mal kebal tanu dilayan cenah tah adi kula sok aya kos kitu tah satu sedih aya ku ka Haji bae cenah terenggeusan ye sia masuk macem-macem aya nu cager langsung anu pae lobana pae tuh saya umum dilayan saya umum didoakan berarti japeh mah bakal belum mah budaknya ya Allah ya Rabb. Nah begitu menang habar deui ya saya baguslah urang iirah ge maot tapi anu pake kahayang kurang maot mawa iman Islam tur dihampura dosana sakitu geus urang mah carerik nyana mah keur seserian di jero kubur ya Allah ya Rabbi inget ka buya bae Cidahu anakna maot carerik kabeh Aisyah kunaon yang jerikan anak aing cak buya kabeh kaget emang kunaon atuh anak aing mah Quran talar salat terus bae ngaji terus bae jadi asum ka kuburan atau aya Quranan di awaknya Aisyah heuh oge nya nah kan aja mama mawat ngabakti ka salaki salat teu pernah eureun ngaji terus bae jeung kula kadang-kadang ai ka Cilongok sok ngobrol ngeunaheun ngobrol lagi tara aya naon-naon maot set dicencerikeun ku Haji Pendi atuh blonan Haji Pendi jeung cerikeun ahli sorga di bontat nu kudu pikiran mah awak sia tolol ya Allah ya Rabbi tapi manusiawi bereunnya urang teh sedih seperti etalah manusia sedih padahal mayit mah anu dicencerikan ku urang keur seserian ada mah ahli Allah mah seperti eta ya Allah ya Rabb. Nah lawang sorga ketika orang boga indung bapak eta lawang sorga seorang istri lawang sorgana adalah suami Masya Allah karim mun hayang nyaho lawang sorga eta mun hayang nyaho lawang sorga yatim piatu eta adalah lawang sorga kabelah dieuna lawang sorga tuh masjid tuh pondok pesantren majlis taklim Allah geus jadiakeun lawang-lawang sorga Masya Allah aya jelema maot
sanggeusna maot di urusan waktu keur dalam dunyana. Ya Allah ya Rob, sederhana salat, sederhana biasa cara urang, puasa ngan Ramadan hungkul, tahajud kadang teu, lolobana henteu, duha kitu keneh. Begitu manehanana maot biasa we nu nganterna ge teu loba. Tetapi aya seorang waliullah ngaranna Ahmad, nyana osok bisa neropong ketika jelema geus maot. Lain saurang nu bisa kitu ambalaya. Urang ibadah ge kan macem-macem. Ibadah maca sholawat biasa. Aya nu maca sholawat make metode. Tah Haji Wahyu, tah Haji Nur dibere ku kula sholawat di Madinah. Menang 5 doang. Nyana mah menang 5, Haji Wahyu 7, Haji Nur 5, Haji Pendi mah teu menang hiji-hiji aca. Teu menang hiji-hiji aca. Kakarang hadiah da ilah. Beda ibadah make aturan khusus. Atu lain deui. Sebab geus mengandai ruh. Urang maca sholawat biasa mah atuh 1000, 2000 babari. Ngomong sholli ala sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam kamil atuh kararuan. Bere ku kula cara ieu kieu maca sholawat bae ngaji kieu. Coba macana sabaraha 4444. Kecil aja jalan. Selama 8 hari kecil aja. Kula kosok maca 1000 geus berarti 2 kali ya kula macana. Ayo geus ayo ka Madinah ka masjid kabeh ila hadratin nabi. Hiji tapaeh Haji Nur ila hadratin biasa Allahumma sholli. 2 ta modal. Eta sa mobil 50-an. Nu tamat kabeh. Danya Haji Pendi maji. Kula mah teu maca. Emang gua nyaho cenah ya awak. Asal aja. Jadi di antara nu 50 pang bloona nyana. Ibadah teh kos gitu. Hayangnya takarang jahare cenah ibadah. Ulah disangka babari ibadah teh urang bukan ibadah biasa mah tuh gampang, tapi make cara tersendiri ternyata hese. Urang zikir 1000 2000 babari la ilaha illallah la ilaha illallah kumaha Haji Pendi mah aya cau illallah nu kadulna cau nu mana ya cau ye atuh kuat mah 1000 ge. Bangsa gelut bloon kabeh. Tapi make cara tersendiri. Boro-boro 1000, boro-boro 100, menang 10 ge wallahu a'lam. Iyalah dek naikeun derajat ka Gusti Allah teh kudu boga guru aya nu ngatur cara maca sholawat, cara zikir, cara maca Quran. Babari maca Quran nu biasa mah tapi maca Quran anu asli sesuai jeung aturanana. Lain makhorijna, lain suarana, lain lagamna, tapi sesuai jeung pembacaan Kangjeng Nabi. Ieu nu arese aya guruna kos kitu teh. Nah, para jamaah kaum muslimin dieu mah keur carita. Lamun kula tadi nyaritakeun di pengajian Imam Badawi mah ketika di Zarahan teh bisa kadanya sorana. Imam Ahmad Kabirur Rifai sami ketika ziarahan teh bisa ngajawab jeung para wali-wali Allah. Nah ieu aya hiji jelema nu tadi dicaritakeun teh biasa bae ibadahna mah tapi barang ditawajuhan ku Imam Ahmad Masya Allah keur diuk dina kursi anu wah saya caritakeunana di surga keseuseurean bae. Akhirna ditanya, "Ai ente ieu boga amal naon bisa hebat kieu?" Teu daekeun ngajawab. Sugan salat kula bener biasa bae. Puasa biasa bae. Sugan atuh sedekah biasa bae kula mah. Haji boga amal naon atuh hebat kieu? Kula mah ngurusan indung hungkul.
gitu kula indung kula muriang kukula diurusan emak kula wayah mandian di pandian wayah dahar di huapan wayah salin di salinan paling kula minta izin mak kula dek salat heula nya tuh tas salat batu kaburu sunah acan ngurusan emak deui kadang-kadang kula mah ieu bae di hareupeun emak besi hayang nginum teh besi hayang dahar teh besi hayang salin teh besi segala rupa kula ngurusan emak 7 tahun geus we kula ngurusan mah lillahi taala ngurusan teh teu hayang nanaon ngan ngurusan mah lillahi taala geus sakitu masyaallah emak maot akhirna menang 2 tahun kula maot ieu ganjaran ngurusan emak ternyata kula geus aya di sorga mustika eta emak teh lawang sorga untung jelema nu masih keneh boga emak geus kuari mah geus nyaho kieu mah ye datang urang mah diusapan naon sih ngusapan cek kiai ge cenah ngurusan emak atuh mah mah sehat keneh atuh kajen mah sehat naon kurang mandek urusan emak bae mah hayang kitu jak macan gering ukala dek diurusan penting mah tas ngusapan emak kudu sia naon ieu ngurusan kurang ngurusan emak bae yang beli sekupi mah semua lain ngurusan sama garong iyalah jelema nu ngurusan emak masyaallah karim bantak inget ke abah ya abah kadatangan santri sia ieu cak abah kan sia abah geus kebalamat teh ka dieu ieu kula ditinggalkeun ku abah aju emak tinggal hiji-hijina muriang di tah eta mustika cak abah urusan ku sia ulah ditinggalkeun geus eta mustika mun hayang nyaho mustika eta pan haji peni mustika teh keris nya nama otak napan ngeres nya nama mustika teh keris di mana ge keris ambalaya wow menang melian di rawa bening ambalaya loba keris malulu di mana tak jelas para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah nomor kedua aya deui ieu mah kisah-kisah nu kararitu bae hiji jelema biasa bae ibadahna mah sarua jeung tadi tetapi barang maut masyaallah eta mah aya cahaya tidak tilu poe teh cahaya kaluhur kaget kabeh ke tujuhna aya di cahaya ke kadang malam jubah aya di cahaya akhirna kaget ikut cahaya datang ka muncar kieu ye akhirna ayalah nu nawajuhan begitu ditawajuhan sarua masyaallah keur aya di tempat anu indah ditanya tentang ibadah amal naon amal teu daekeun ngabejakeun tapi ternyata akhirna ngabejakeun ceknya kula ngurusan abah kula stroke teu bisa leumpang akhirna kakak kula nu sejenna 1000 tinggal kula bae diurusan bae cenah ku kula abah teh kadang digandong ku kula kadang 3 tahun urusan abah terus tes abah maot atuh kula mah biasa bae bila deui ka maot tah ku ari maot tah amal-amal diperhitungkeun teh eta 3 tahun ngurusan abah masyaallah cak kula nyaho kitu mah nyaho kitu kula dek bebeakan sakitu ge teu pati bebeakan kunaon teh ku ngeunah-ngeunah ngurusan kolot tah ieu istimewa teman-teman ieu ka anak Haji Supari lawang pertama geus eueuh lawang pertama geus eueuh anakna ye tinggal lawang kedua geus urusan kawinkeun eta urusan garan ya Allah ya Rabbi geus mulai ti kuari tawaran emang abah geus hayang para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah madak dina hadis Tirmizi teu dicaritakeun ku kula hadisna lawang surga bagi nu boga indung bapa cak Kangjeng Nabi eta adalah lawangna ketika pamajikan lawang surgana salaki geus moal mislet asal maot ridhoeun salakina dosa-dosa sejen dihampura eta babarija sajawe mah mantak geus ulah datang ka raheut salaki sakitu mah geus hirup di dunia jadi pamajikan ulah datang ka raheut salaki mantak make baju dia kudu bebeja ka salaki ulah make baju ieu resep teh ka
ente ulah ganti makin iya ih cuma kos barong ganti deh ya tuh iya kage terus belikan atuh kak tah siapa tungtung sok aju kitu tah eta segala rupa bebejak ka salaki make baju ieu resep teu kakak resep geus ieu mah teu aing teu resep make baju kos kitu bangunna sih mah gendut ulah make baju eta blah pajeun pokona mah penting mah tukang ojek resepan bae geus kan teu salah tah kos kitu salaki Masya Allah asal salaki resepet geus sorga lawan sorga muka sakitu eta geus lain rahasia teh kos kitu teh tapi eta Masya Allah ka salaki teh ih digerokeun ge neng kos teu ngadenge teh tolong neng geus 3 kali neng naon mungang neng lain ya kakak yang kopi atuh nyokot engkos diboga cokor bae pamajikan puara ya Allah atuh bahasa cokor mah pondok mah kos gitu mah ya Allah geus kajeuna tuh salaki nyokot sorangan nyokot deui kopi beungeus aya tah aja naon deui itu sugan aya naon ieu nu garing tuh aya tuh di kamar coba nyokotin emang teu boga leungeun ih di pemajikan puara ya mah ya tah eta kos kitu pan senep teh salah kita senep tuh nu kuduna masalah kopi kek tenang hayang kopi naon kakak ih kapal api aya kapal meledak aya tawaran ieu keur jaritakeun lawang sorga ya Allah ya Rabb pokoknya asal pamajikan maot salaki ridho selesai geus harapan sorga teh 90,9%. Awewe mah kos kitu bae. Ya Allah, ya Rabb. Dah gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maut urang di tengah-tengah kehidupan manusia berarti selesai hirup urang. Selesai hirup urang teh di dunia di bumi ternyata horeng urang ngamimitian hirup di alam kubur, hirup nu asli. Bakal ditanya umur urang sabaraha aing mere umur ka sia digunakeun naon salila hirup sia geus siap encan urang jawaban eta sabaraha aing mawa mere harta ka sia dititipkeun ka sia digunakeun naon ku sia salila di dunia harta aing emang nu sia tandana lain urang maot eueuh dibawa jadi milik batur geus paeh mah milik anak milik ahli waris anu ngerina harta dibagi ku ahli warisna urang mah di jero kubur halaluha hisabun wa haramuha iqabun lamun renung kadinya inggis di luhur mah perebut harta lain perebut dibagi lah sia sakitu beres selesai geus tapi horenganan nu bogana mah halalna dihisab haramna disiksa renungkeun ku urang ngamimitian hirup di jero kubur Masya Allah karim ilmu aing mere ilmu ka sia bake naon emang ilmu sia ilmu aing ku aing sia dititipan ilmu sia bisa maca Safinah bisa maca takrib bisa maca Fathul Muin bisa maca tafsir dipake naon ku sia ilmu aing ayo kampanye para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah aslinya seperti eta segala rupa bakal ditanya naon lu pernah diperbuat ku anjeun lu bakal jang ke akhirat Masya Allah perjuangan ke akhirat teh naon urang ke waktu di dunia bakal ditanya naon lu pernah diperjuangkeun ku urang iyalah sebuah renungan ketika almarhumah maut urang kumpul di dia ternyata diundang ku manehanana kula hanya sabab hungkul nyaritakeun tentang ngamimitian hirup di alam barzah nyana nu nitah bejakeun kula geus garasakeun di alam barzah Gusti Allah tinggal nunggu waktu bae guru kula di Banjar sehat minggu kamari babarengan nikahkeun minggu ke ieu geus teu aya
ya Allah keur hitbah teh ngalamar balikeun lamaran ka ditu keur dahar sahuap dua huap plek teh aya kumaha coba umur mah sehat teu aya keluhan naon waktu dicabut bae ku Gusti Allah. Nah jam sebuah renungan ulah asa maneh urang sehat ulah asa maneh urang gagah ulah asa maneh urang teu kaya ulah asa maneh urang segala rupa waktu maot bae sedengkeun begitu maot karak awal urang mulayan hirup nu asli di dieu eueuh nu milu ka jero kubur teh iwal ti amal urang teh ngingintil bae ngingintil deureus lamun bagus mah nya kaset geus leungit lamun jore ngingintil bae urang ke dikubur saha ieu batur maneh iya ieu teu boga batur kos ieu ku di dunia sok macem-macem saha batur maneh jasana di Cikupa mah kararasep koy mah jore amat iya eta nyedekeun si Mbak oh iya kula ceknya anu susuna ojol jeung baso teh ya ditataan ku jana hiji-hiji jadi kula ieu teh amal anjeun amal maneh jadi kosia dumungan wae nyeun amalna kosia idit ya kaditu moal bisa ini timimiti ayeuna sakedeung deui bakal datang malaikat munkar nakir be isuk pageto bakal ditimbang kula dek milu bae ngajembat di jembatan Siratal Mustaqim kula dek milu bae ya Allah ya Rabbi endeu kumaha teh teu bisa ingkah milu bae jeung urang Gusti Allah tapi lamun amal urang bagus da kaset nya seungit saya ieu teh batur maneh asana kaset amat jadi dunia mah paling ge boga batur teh modal Haji Pendi jakos kitu nya mah akur jeung disolehar ngan eueuh buntutan doang tah jakos kitu ieu mah kok kaset amat oh ieu teh salat nu 5 waktu puasa Ramadan sedekah tahajud duha salat hajat zikir baca Quran nah ieu dibentukeun seperti kula teh amal anjeun teh alhamdulillahirabbil alamin sakedeung deui ke bakal aya malaikat munkar nakir nanya ulah sieun kula nu bakal ngajawabna tenang we tenang kula nu bakal ngajawabna engke bakal ditimbang amal kula bakal milu ulah sieun ngajembat di jembatan Siratal Mustaqim kula bakal milu pokona tenang we kula selalu milu sampai ka sorga ya Allah ya Rabbi senang amat tah nyaritakeun senang kitu teh ngeunaheun coba-coba orang nyieun kesenangan nah malam ieu jam 2 hudang nyieun batur jang dikubur pan urang ieu kuari ieu saha jelema nu hudang ti peuting tahajud jero kuburanna bakal ngacaang jero kubur teh bakal caang ku hudang ti peuting tahajud nah eta kan geus nyaho tah geus nyaho lamun hayang caang di jero kubur berarti ke hudang jam 2 insyaallah cak kiai ge jang nyangan kuburan ieu nyaho sok jauh pagi itu aing paeh mandi urang wudu Allahu Akbar jang nyangan kuburan dia ini berarti boga keyakinan tah tapi lamun kieu mah hudang jam 2 cak kiai ge nyangan kuburan lah isuk bae lah malam ieu mau tunduh keneh cak kieu isuk bae isuk hudang deui dideuleu jam 2 ke bae jam 3 abe deukeut ka subuh kan ngeunaheun deukeut ka subuh mah abeh terus ka subuh urang malakah ulanan tungtuna mah henteu bae malam katilu ingat cak kiai ieu mun hudang ti peuting tahajud nyaangan kuburan cak kiai teh aing mun hudang maju tahajud caang kuburan engke bela jang ora keneh ieu pasrah teu boga bagian berarti di jero kuburanna poek di jero kuburanna poek nu hebat bade nu hebat kieu aya seorang waliullah didinya dikubur haju aya jelema tepati bagus dikubur di sisieunana cacaangna kadinya tah cacaangna kadinya milu nah balikan deui lamun aya jelema disiksa deui didinya tah haju urang dikubur di deketnya gandengna kadenge gandengna nah Haji Pendi kan geus mesen bae ceknyana aing deketkeun ka jawara abeh kadenge genjreng-genjrenganana nah nyana geus wasiat ka anakna kubur saya di Jawara anu aya tadi pondok mah Jawara tilok salat sok mabok bae
tukang maling teh aing kubur di dinya kan atuh malaikat kesenangan akur ieu mah cenah ya geus tah eta lah para jamaah kaum muslimin tak aya anu wasiat aing mah kubur bae deket Mang Anu aing mah kubur bae deket Kiai Anu aing mah kubur bae tah milih kuburan teh mentak abah almarhum Ki Amin teh hadam abah urang Karawang nyana ibadahna getol inget bae kula ge tah lamun subuh maca la ilaha illallahul malikul hakul eta tah cowong biasa ti jam 4 keneh tangga subuh geus baca eta kasimpulanna nama maot bae pas 17 Agustus maot kula nanya ke abah bah ieu bakalna dikuburna di mana di ditu di kuburan gede pan teu dibarengkeun di dieu pan nyana ieu geus nyaho bakal kuburan abah teh di dieu teh ulah di ditu bae di kuburan gede kunaon emang di ditu nu bagus ieu Ki Amin bagus supaya di ditu kacaangan kunyana seperti eta Masya Allah. Nah nantak orang mun bisa apa dikubur deket Kangjeng Nabi di ditu di Madinah kayak dipek-pekan saya ku Arab gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah iyalah sebuah renungan baik jeung sebagai lawang-lawang sorga. Nah ieu mah aslina seperti eta masih keneh Kangjeng Nabi nyaritakeun lawang-lawang sorga nu sejenna ieu mah jang eta bae tah indung teh lawang sorga bapa lawang sorga Uwais Kurni diangkat jadi wali Allah nak ngurusan indungna sakitu. Nah ieu almarhumah Ibu Haja Mama akrab jeung kula aya naon ka Cilongok ngobrol bahkan manasik nage manasiknya mah henteu rek ka Mekah milu manasik terus aya naon ka ditu jadi kadedelekeun bae kadedelekeun teh eta bae aya naon ka ditu aya naon ka ditu masyaallah begitu ngadenge maot langsung kula di ditu tahlil di mana di Mekah langsung ngirim doa. Nah ayeuna ge urang doakeun kahiji mudah-mudahan mautna mawan iman Islam, kadua sakabeh dosana dihampura, katilu kuburanna mudah-mudahan dilegakeun, kaopat sajabah dilegakeun dicaangkeun, oge dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah, di jero kuburna dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah bi barokati Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nomor kedua urang doakeun keluargana Haji Supari putra-putrana sadayana putra-putrina mudah-mudahan aya dina kasabaran aya dina katawakalan aya dina tangtayungan Gusti Allah Subhanahu wa taala dibere kajembaran hirupna walaupun teu aya ibuna mudah-mudahan sakumaha aya bae barokati Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terakhir urang kabehan mudah-mudahan dibere resep ibadah dibere kuat iman Islam urang akhir hayat urang kabehan husnul khotimah ketika urang menghembuskeun napas bisa maca 2 kalimat syahadat atau kalimatun thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sakitu bae punten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.